Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. Mangga sareng. Ya Nabi alaika
ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Rabbi habli minas salihin. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad muru auladakum bil ma'ruf wa nahwahum anil munkar. Wa qala Ibnu Malik wa hal fatapikum pamahilul lana wa rajulun minal kirami indana. Ainal ahsanal kalam kalamullah wa utakul qura kalimatu taqwa wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul millah millata Ibrahim alaihi salam. Keluarga besar Bapak Yayan Sofian sareng Ibu Haji Ii deh. Anu mana Pak Yayan, Pak Haji Yayan deh. Coba sina ka dieu.
jeung budakna bawa ka dieu. Bapak Haji Yayan anu kupripados dipihormat, wabil khusus para alimil ulama, para kiai setempat anu sami hadir dina ieu wengi, mugia guru-guru urang sing paranjang yuswa sehat walafiat. Ibu-ibu nu haladir sing seurizki, sabab ibu-ibu teh loba beulieun kuota. Pan zaman ayeuna mah jalma teh lain ngaji tapi loba selfie. Nu dicepengna lain tasbih tapi HP. Matak matihna nu baheula jeung nu ayeuna beda. Urang leungit tasbih 5 siki teu diteangan. Tapi isuk-isuk hudang sare neangan colokan HP. Intina di alam dunia urang hayang barokah tong leupas tina sok atuh ngaromong. Hirup teh teu leupas tina pangabutuh. Pengajian kudu loba dukungan ti Allah. Carana teh ngariung meh loba doa. Ngariung sareng kiai nu caraket di dieu, sareng ajengan di dieu, intina silaturahmi supaya jadi jalmi memperingati Maulid Nabi, supaya jadi jalmi nu bisa introspeksi. Urang loba salah, sok loba asaben, asapin, asagel, asakas, padahal goreng pat. Komo nu nu begang oge loba hilap ka Gusti Allah. Jadi hayang sehat teh kudu loba kendalikan hawa nafsu. Dan kentut. Maka malam Jumat urang sadaya ngaoskeun sholawat sing janten wasilah. Siapa orang yang membaca sholawat di malam Jumat maka langsung yang menjawabnya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya kalebetkeun jalmi anu diangkat umat baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan sadayana sing harusu terasa urang hadir ngaoskeun sholawat di jungjunan. Lamun urang ayeuna di depan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun tidak akan bisa dikatakan dan tidak bisa dirasakan, hanya urang sadaya tiasa nangis sebab nu paling penting di alam dunia para nabi, para rasul hayang menkenging anugerah di Allah teh berwasilah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Piraku urang jalma tukang maksiat, urang jalma maksiat ari ngaguru maka nu ma'rifat, ngaguru maka ulama, ngaguru maka kiai anu pernah masantren, anu pernah ngaji, supaya urang nyambung sanad guru min jami'i muallifil kutub wa syarrihiha wa musannifiha ila man azajana ilal muntaha. Ti guru urang ka guru urang terus sampai ke baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan sing barokah sadayana insyaallah. Mangga sadayana angkat tanganna urang ngaoskeun sholawat. Ciri urang ngadua di mana sholawat angkat tangan supaya urang ciri butuh ku syafaat Nabi insya Allah. Allah Allah ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah.
Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana ma madah Ya wasi'al karami Sarayana Allah 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 Ala nuri Rasulillah Allah 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 Ala nuri Rasulillah Berkah doa berjamaah Semoga hidupnya barakah Anaknya soleh solehah Ibadahnya istiqomah Allah 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 Ala nuri Rasulillah Salawat semuanya Allah Allah Gusti seerkeun rizki Pino ilmu ku pangerti Sareng mergi teras kahiji Subur mawur lojinawi Allah 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 Ala nuri Rasulillah Allah 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 Ala nuri Rasulillah Rongkot aynaya syauqan Angkat tangannya bu, semuanya bersuara Cinta kepada Nabi itu harus ada pengorbanan Kita suara keras bersolawat Maka semua akan mendapatkan ciri cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW Muhammad assalamu alaika ya Rasul Yang keras semuanya Assalamu alaika ya Bibi Ya Allah Ya Rasulullah Iya sadaya jamaah Mugiku Gusti ijabah Demang sadaya panyawan Hasil sadaya nu dimaksad Assalamu alaika ya Rasulullah Semangat semuanya Assalamu alaika ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Ya Taibatu dinuki صفان رسول الله محبا بروضة سكنت جروحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله Semangat semuanya Assalamu alaika ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Sarayana salam Assalamu alaika ya Rasulullah Assalamu alaika ya Habibi Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Mudah-mudahan hajat orang dijabah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir ke dunia itu semuanya suci. Jadi yang budak soleh teh gampang. Nabi Ibrahim oge ngadua puluhan tahun ngaoskeun Rabbi habli minas solihin deh puluhan tahun hayang buka budak soleh teh. Adak lamun urang kurang tirakat, kurang puasa, kurang riyadhah, nyieuna sembarangan, adonanana kurang alus, budak bedegong. Sabab salah adonan. Nyieun bolu teu kurang ngucek bantat. Budak oge jadi
bandel. Budak pantat. Tah eta budak ceri kayang nyusu ceu. Tong diantep cokot. Cer karakter nyieuna. Tong diciwit budak mah. Sok susuan. Mulai salaki embung ngaji, tong diantep meh daek ngaji osol bere pitam bere sumanget motivasi ngaji dan diberi susu atau diberi susu masalah kita lain ngaji gak gantel meren terus. Jadi bisa Syekh Ibnu Malik budak jadi wahal fatafikum pamahilul lana warajulun minal kirami indana. Budak jadi mulia dunia akhirat. Jadi subhanul yaum rizalugat pemuda masa kini, pemuda harapan bangsa. Jadi santri lain santri. Ai santri mah betul-betul salikun ilal akhirah. Beda jeung santri, ai santri mah soson-soson ka istri. Beda motivasi ngaji teh supaya boga budi pekerti. Budak lahir adanan komatan supaya hirup jauh tina jurang-jurang kemaksiatan. Dan jauh tina juri. Ayo ece wauh jeung juri gitu. Bawa ece kunti. Lepiraku ari awewe kunta mah. Dah. Dina pada setiap yang namanya suci, saur Nabi bahkan Aina Imam An-Nawawi dina kitab Al-Adhkar nyarioskeun di mana budak lahir adanan komatan. Supaya budak teh ngiang-ngiang di mana wae aya jalik nu diemut lapat Allah. Ngetak budak lahir adan hujan gede. Aya golodo. Babakasieun. Aya juri. Salaki leungit teangan salaki leungit adan tak hayang barokah teh nyieun amal nyieun anak komo malam teu hayang oge ngeureueuh teu hayang ngonah sok bae ngomong bae salah oge atulah. Daripada cari cing wae nu cicing wae teh loba hulang-hulang sia loba hutang. Dasar tukang nganyuk sia. Ujian ti Allah di mana salaki soleh pamajikan unyak anyuk wae. Sok nginjeman duit ka mah emok. Aya di dieu nu sok nginjeman duit ka Bank Keriling. Aya nu sok nginjeman ka mah emok. Awewe kitu mah kudu dicepeng sina ngaji atau dicekek mamaot deui ujian ti Allah di mana pamajikan solehah salakina udud jeung nguseup wae aya salaki nu sok nguseup alus kana teh di akhirat teh diuseupan deui bibirna teh suing da sok nguseup. Matak di mana orang lahir budak ngaranna nu alus supaya anak mempunyai nama yang baik karena kata Nabi dalam hadis kalau anak dikasih nama yang baik itu akan jadi doa. Jadi budak teh cing alus pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lamun teh apa? Nanya ka ahlina. Ulah sok nyanyahoanan, ulah bodoh katoto. Kudu bodoh alew. Kudu daek nanyana ka ajeng. Tah kitu. Nanya ngaran budak ka dukun atau di ngaranan si melekun mau nanya ke ajengan lah riweuh ke ajengan mah kudu ngamplop di ngaranan we ku sorangan sangaran budak teh ceu jahanam astagfirullahaladzim eta budak hantam we ngaduruk imah batur da panas atuh nah jahanam ngaran budak teh kudu tafaul ka rasul ngalap karomah kawali ngarap maunah ka ulama. Jadi kumaha carana nu hade Muhammad Abdurrahman Abdurrahim Abdurrauf eta tina asmaul husna. Ngaran budak teh daah eta mah kudu sesuai jeung zaman
ngaran budak teh Januar, da lahirna bulan Januari. Ngaran budak teh Febrianti, sebab lahirna bulan Februari. Ngaran budak teh ngaran da lahirna Maret, tek di ngaranan we Maerot. Aduh Gusti. Atuh budak teh urat-urut we teureun. Iya akibat kurang ngaji, teu daek nanya, akhirna cilaka. Teu ngaji, teu salat berjamaah eureun. Ngaji eureun. Indonesia loba musib dibere corona, marake masker geus pugunu make masker kamari ge di Banten maot. Heueuh da eungap. Nu masker make masker maot, nu teu make masker oge ngilu ngurebkeun. Sok riweuh wae maneh. Da teu dianggap di ditu mah di Banten kamari abi 2 hari ceramah di Banten. Oh, we nu make masker teh. Cuci tangan eueuh. Da euceuna baheula fanatik, aya nu make cadar tuh ninja cenah. Ari ayeuna kabeh make narinja. Teu awewe teu lalaki, da baheulana fanatik teuing ka batur. Sok ngahina ba? Mantak tong sok fanatik teuing. Ini kabang BCA, ieu di masker nu ieu teh di masker. Abelit ya. Jadi ustad ge bisa sok soak kecil. Gitu. Cek pemerintah cuci tangan alus ngan eta teh kudu tasawur cek santri. Supaya jadi menang natijah. Membabi itlaqil juj wa iradatil am, intina lain wungku cuci tangan tapi kudu daek kudu. Lain cuci tangan we terus. Ari cokor hideung. Mana entin? Sarwana jeung si Imas ya. Beungeut we krim siang, krim malam. Ari huntu koneng. Dicium ku salaki bau jengkol. Pantes jadi rana akibat jengkel ka pamajikan. Jengkol. Hadak jadi awewe teh bulan mulud mah kudu kos baheula, keris di mandian, batu di mandian, nu gablek nang ngilu mandi. Anu ayeuna mah pan keris di mandian, batu di mandian, nu gablek teu mandi-mandi. Hadak jadi awewe mah geus dimuludkeun mah kudu robah akhlak. Salaki soleh bakal istrina soleha, salaki kasar awewe ge sok leuwih kas. Istri mah makhluk astagfirullahaladzim. Jadi awewe mah kudu naon balik ngaji teh malam Jumat kudu bisa ngadangukeun cariosan suami. Naon sia ngadangkak? Atuh salaki ge sieun. Si Oco balik ngaji jauh kieu. Cek salakina teh wey. Aya bakakak hideung. Tengah peuting jadi bakekok. Subuh-subuh jadi bungaok. Eta mah kalakuan cenok gitu. Aya di cenok. Mudah-mudahan sing lebet surga. Ngan maot ti heula. Jadi hayang berkah ngaji, hayang tenang ngaji, obat bingung, obat susah, hayang muludan, khitanan, nikahkeun, aya nu nagih, bayar. Coco aya nu nagih, audu bilang minasyaitonir rajim. Ceuk nu nagih nanti anjir gelo. Jadi jelema aya mah loba nu GR gelo eta ka dieu hayang cager maneh teh hayang gelo hatak nu teu daek ngaji mah sok loba budakna teh kabongkaran parapot aja parawan tuh ngaranan nami anu tina asmaul hus tuh budak teh cing halus. Dek nyieun budak wudu heula. Meh salaki teh teu leuleus. Ceuk Imam Ghazali hayang heuras mah gampang, salaki wuduan. Lain aki-aki nini teh kala kahantem we meulian obat kuat. Salakina meuli kuku bima.
Pamajikanana meuli sari rapet. Pas ditinyu gelasna patuker. Salakina minum sari rapet, pamajikanana minum kuku bima. Atuh ripuh tengah peuting salakina rapet teh sakieu. Pamajikanana jegjrek teu usik-usik. Salah obat. Matak ibadah dangdan teh rek muludan rek rajaban rek Isra Mi'raj rek kana pengajian dangdan keur salaki. Dangdan keur salaki mah ceuk kudu kos ratu. Lamun keluar imah kudu ciga hantu. Rek kaonangan jiga nu nya maneh mah. Ka dieu lipan 7 cm. Halis dikurut sabelah, irung disuntik. Efek teh panjang teuing. Minum nang gelas gede ngerepak kapilan ku irung. Sagala dipakekeun, halis ge dikurut rek kaonangan mah. Pas hujan ngebret teu make payung ngalemer ka dieu kabeh. Hari datang salaki daster nyengled hiji kutang pargat. Salaki teh utah-utahan. Dipariksa ka puskesmas teh lain ku corona, karacunan kelek ece. Pan ayeuna mah sagala dikoronakeun jelema teh. Aduh, mata gering teh geus we mah berobat ku sorangan we neangan bebeutian. Jeung dadaunan wae digaleng. Daripada ka dokter dikoronakeun aya nu eungap corona, nu jantung, paru-paru, menet korong. Naon sih menet korong-korona? Nyeri huntu. Nyikat gigi. Corona. Nu penting mah ngaji teh bisa sedekah cenah. Seri wae mah gelo. Jalma geus mung ngaji, jalma geus mung salat, jalma geus teu akur jeung dulur, teu hade jeung tatangga, asa bener sorangan, maksiat jalan terus, keur ngaji ngomewe HP. Aya nu keur ngaji ngomewe HP? Oh, maneh berarti. Cuma kalau kamasang status urang. Pengajian dulu ubay cenah. Tuh saja itu. Mantak tong sok loba masang status. Jadi amok kesalaki di statuskeun. Atuh kabaca aku batur kabeh. Teu meunang eta teh kokom nu kitu teh. Tah kudu kitu. Di mana urang sadaya geus mung ibadah, salat mung, zakat mung, puasa mung, embung akur jeung dulur, pagawean hayang pasea tapi hayang ka surga, Allah geus nyiapkeun surga keur jalma nu gelo. Matak syarat ka surga hayang ngeunah mah syarat-syaratna teh mung ibadah, buru-buru geura tobat ka Gusti Allah. Naon buru-buru geura gelo deung. Batur hayang cager aja hayang gelo deung. Rupa-rupa wae ibu-ibu teh mah. Akara aing ngaji geus 17 tahun di dieu mah hayang nu gelo matak mangpang mung hir ngaji me boga budi peker budak sopan mah kumaha kolotna budi pekerti mah kasar kolotna indung bapana pasea wae budakna ge radikal ningali ucing ge dibunuh da indungna rek sieu dibunuh. Budak keulayan ucing nu dibunuh ku budakna. Da eta indungna jeung bapana. Keur bobogohan mah pan ayang deui diuk ge ipet. Keur bobogohan jeung pisalakieun. Hayang kiih ditahan. Hayang hitut dipalastikan. Tempona geus boga budak opat, eueuh we kasopanan ka salaki teh. Salaki nonton TV, pamajikan ngalewat perepet hitut. Cek salakina teh anjir kenal pot bitu 3 poe tah salakina teh hudang-hudang karacunan bekok ece mantak awe nu kitu mah kudu dibekem mun dibekok lah cenah kiai diogo-ogo teuing boga salaki teh riweuh diogo-ogo teuing teh kalah ka anger we kalah ka beger wae lamun salaki beger tong diamekan dengan lemah lembut tawaran kurang atau tanya bagerna ka budak SMP SMA lamun ka SMA ece meuli baju SMA
pakai hareupeun salaki. Pas datang salaki teh ceuk teh langsung dikieukeun SMA. Cek salakina teh edan sia. Manya SMA gemerot kieu. Tuh gitu. Salaki leuleus pangbere vitamin. Dahareun nu ngeunah. Salaki teh. Leuleus-leuleus wae mah malam Jumat teh pangmeulikeun shop. Naon sih pangmeulikeun shop teh deh. Pangmeulikeun shop buntut. Manya dahareun shop teh. Salaki euceun nontot bol naon teh. Aduh Gusti nu agung. Kieu-kieu teuing nya. Awewe cerewet mah kudu dipangmeulikeun cangkir. Keur ngaladenan salaki lain cangcut. Sia mah masker cangcut dikadiekeun. Ebel sih manghirup teh. Ngaji ya ngaji. Budak soleh ngaji ngaran anu sae. Tuh. Jeung sok ade ulah ngalani budak batur. Aya dina alfiya ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa hirni wa qaranin wa adanin wa alahiki wa zadqamin wa hailatin wa wasiki wasman atau wa kunyatan wa laqaba. Meunang ngalakob budak batur, ngalani budak batur tapi kudu nu alus. Elek budak sorangan geus sarua. Cuma budak teh salus-alus Muhammad Samsudin. Hatina matahrina agama dilani anpun nakoh. Artina bebengok sapi. Madak budak nate siga sato. Siga sapi. Di Santosa di Bandung mahal ta rumah sakit teh. Mahal Kang sapoena ge 7 juta. Eta nu loba kanker payudara teh cek dokter ibu-ibu mung nyusuan budak. Dadak lamun ece boga budak susuan. Ulah make Denko mana teh SGM eta teh buatan Prancis. Tong dibelian nu ngahina Kanjeng Nabi mah. Aqua tong dibelian geus we ieu. Cap kaki genep cap kaki 3. Tong sok dibelian nu ngahina Nabi mah. Duit Aqua teh dipake ayeuna biaya pendeta. Jadi tong sok dibelian nu karena itu mah. Yakul nu karena itu buatan Prancis teh. Gitu nya. Pokoknya danon pokoknya tong dibelian nu karena itu mah. Boykot teh nu kitu mah. Eta teh iblis nu kitu teh. Nu ngahina Kanjeng Nabi teh iblis. Rek ajengan, rek kiai, rek dai di mana wae di Bandung, rek di mana ngahina Nabi iblis. Naon sababna? Teu boga guru. Aing kiai kudu boga sanad guru. Ti guruna sampai ka baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jamul asanidna teh aya. Sanad guruna teh aya. 14 pan ilmu teh aya sanad guruna kabeh. Tah eta kiai. Lamun ieu mah karek jadi dai geus ngahina Nabi, tong dionang. Sabab ieu ngaguruna teu boga guru pasti kana kitab Al-Google jeung Al-YouTube. Nu mukaanana dai Al-Gelawi. Nu nuturkeunana As-Satresi. Jadi jamaahna teh barau taneuh nu kitu mah. Tai model awewe di jeuna teh tinu barokah. Tinu bau. Ningan bau teh dikeureuyeung. Tuh. Eta kanker payudara akibat mung nyusuan budak. Matak lamun boga budak teh susuan. Lo cenah Pak Ustad eueuhan pancing ku bapana. Sakali ngenyotkeun budak 10 kebaikan, 10 kali 1000 kebaikan. Eta dikenyot ku budak. Komo lamun ku bapana. Ku bapana mah dobal pahalana. Dosa sia. Moal jadi maneh budak lamun teu dikenyot ku bapana mah. Matak ayeuna malam Jumat ngaji tong lila teuing supaya menang sunnah Rasul. Terus menang susu deh. Aki-aki geus teu karuateun ya. Insya Allah. Salli wa sallim daiman ala Ahmad.
sholli wa sallim. Angkat tangannya iman ala Ahmad. Tepuk tangan wal ali wal ashab biman qad ada wal ali wal ashab. Hai sholawatan teh angkat tangan. Lain ngulapes fakir dua nana. Ari ece setruk. Nu teu ngangkat tangan teh kamari ge maot. Nu teu ngangkat tangan teh gejala stroke. Mending sehat, mending aing stroke. Angkat tangan ngagungkeun Nabi. Berkah doa berjamaah, mugi kampungna barokah. Berkah doa berjamaah, anaknya soleh soleha. Berkah doa berjamaah, mugi rizkina barokah. Ibadahnya istiqomah, bisa ke Mekah Madinah. Sholli. Ayo santri yang di belakang angkat tangannya, suaranya mana? Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashab biman wahada wal ali wal salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad. Salatum minallah wa salam ala al-Mustafa syarifil maqam. Junjunan mah tengalaman tekantos ningal wajah ramana. Urang maku koloteh dihajatkeun. Minimal pernah ningal wajahnya langsung. Junjunan didamel ku Allah jadi orang yang besar, dicintai Allah karena dididik ti kereutik teh sedih. Junjunan lahir tos teu aya ngantunkeun Raden Abdullah. Dinuju alit. Ibuna teu tiasa nyusuan. Disusuan ku sahaku Siti Halimatus Sadiah. Siti Halimatus Sadiah teh lain jalma beunghar, jalmi biasa. Dugikeun ka anjeunna ge gaduh putra teu kasusuan sawengi. Tapi berkah ngurus junjunan Nabi besar Muhammad SAW. Ngadak-ngadak ontakna nu teu aya susuan jadi susuan. Anjeunna ge jadi aya susuan. Seuk isuamina ka Halimatus Sadiah. Anjeun barokah yang ngurus budak anu istimewa. Yuswa 6 tahun junjunan dicanak di Mekah ka Madinah. Ukuran sabaraha kilo di Mekah ka Madinah teh? 500 kilo. Wow, mapah sareng ayeuna Ummu Aiman. Hamba saya pembantu mung tiluan. Mapah dikenalkeun ka pamana ka uwana. Lamun aya di urang istri model kitu eueuh ece. Salakina maot boboraah geus maot mah geus we tara nepungan deui. Tapi Masya Allah Ibunda Aminah nyalak dikenalkeun. Saatos beres jarah tah. Karamatna di perjalanan ibuna uzur. Tos uzur pupus didinya. Yuswa 6 tahun ngagali ku nyarira. Apakah aya Yuswa 6 tahun budak ngagali kubur keur ibuna? Pelalatan nu sayana sampaikeun ka
ku istimewa na eta Ummu Aiman. Anda jangan melihat anjeun tong ningal wajah ibu kaula. Geus we kami anu asup langsung kana liang lahatna. Ini perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi tinuju alit ge geus sedih. Urang mah karek dibere ujian saeutik ge kukulutus weh peda salaki teu boga duit. Ieu mah jungjunan dugi ka kitu. Beres ngurebkeun sumping. Penak sareng ayeuna. Akina jeung pamana di Mekah. Ka mana ibu anjeun? Saur ayeuna Nabi Muhammad tos ngantunkeun alam dunya. Nangis dah. Dina pada Nabi mah tinuju alit teh tos jadi jalmi anu prihatin. Matak di antara Nabi dan Rasul anu dipasian ku Allah Al-Kautsar anu gede sagarufina, anu istimewa sagarufina, nyaeta hanya satu Nabi besar Muhammad. Akhlak Rasulullah ninggal ibu-ibu tos sepuh di jalan nyanak suluh teu kiateun ku Kangjeng Rasul dicanak pada eta kafir Quraisy. Sapa parat jalan bari dipanggu ku Kangjeng Rasul, ieu ibu-ibu nuk sepuh teh ini nyarioskeun Muhammad teh tukang fitnah, Muhammad teh tukang sihir, Muhammad teh akhlakna goreng. Terus tapi Nabi Muhammad teh amak. Beres dugi ka ibuna ka bumina, ka bumi eta jalmi si ibu-ibu eta. Keke ari anjeun teh sahanami teh. Kaula teh Muhammad di Mekah anu ku anjeun tadi dicarioskeun. Ieu ku berkah akhlak Nabi Muhammad eta ibu-ibu nini teh anu ngahina tapi beda apa yang dibicarakan ku ayeuna gegeden kafir Quraisy sareng akhlakna. Sampai banyak jalmi anu lebat Islam berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Tah mudak-mudak kurang teh sing ngarempel janten kasolehanana Nabi besar Muhammad. Dugikeun ka ibu aya jalma buta sami kitu ngahina caci maki padahal tiap ku Rasul tiap pagi tiap sore disuapan eta jalma buta teh. Nabi Muhammad teh anu Muhammad teh goreng tukang hasud, tukang sihir, tukang naon segala. Padahal anu masihan tuang unggal dinten teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ku berkahna masihan tuangeun kekanyaahna ruhama ubainahum sampai seueur jalmi lebat Islam ku berkah akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Urang geus mah bisa naon-naon. Rek nanelkeun naon kahirupan urang lamun teu aya syafaat Kangjeng Nabi. Akhlak urang garoreng. Sedekah urang goreng kudu dipenta wae. Zakat urang goreng. Sampai ada satu istri Rasulullah 2/3 Mekah milik Siti Khadijah habis dipakai perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Sep dugi ka acuk Siti Khadijah terakhir teh nganggo acuk 28 tamalan. Sep hartana diago perjuangan Nabi besar Muhammad. Urang naon dikorbankeun Kangjeng Rasul. Sorry Imam Ghazali lamun urang ngaroskeun cinta kudu aya pengorbanan. Lamun urang cinta ka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu aya pengorbanan. Urang cinta ka ulama, cinta ka santri, cinta NKRI bukan hanya omong kosong saja. Tapi harus ada pengorbanan. Ulah samemeh jadi bupati, samemeh jadi wali kota, samemeh gubernur, datang ka tiap-tiap daerah kampung. Geus jadi diondang ngaji ge teu datang-datang. Padahal nu dibutuhkeun ku masyarakat teh lain pamarentah nu loba janji tapi pamimpin nu aya bukti. Ales teh Bu? Mata mudah-mudahan orang sadaya kul bi fadlillah, karunia yang sangat besar, rahmat yang sangat besar, anugerah yang sangat besar, yaitu lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Huwa wal fadzalika falyafrahu, maka kudu barungah ku lahirna Kangjeng Rasul.
Huwa khairum mimma yajma'un. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak apa-apanya pangkat orang, harta orang, jabatan orang dibandingkan keagungan baginda Nabi besar Muhammad. Taksir Rasul, ij'alu yauma miladi. Jadikan hari kelahiranku seperti datangnya hari raya. Jadi muludan mah kudu rajin dan kudu rame. Boga doma pencit, boga hayam boga sapi no genut. Boga sawah jual, boga mobil, boga motor, salaki. Astagfirullahaladzim. Salaki teh jurungkeun sina usaha meh bisa sodako. Lain dijual. Apa edan gitu mah. Lahir budak ekahan lalaki 2 istri hiji. Supaya surah al-Imam al-Maibari dina kitab I'anah ya Fathul Mu'in tate ngahilangkeun sifat kabinatangan. Jadi budak teh ulah sok diheulakeun. Ari ekah teu kabeuli ari nganyuk enmek diheulakeun. Nganyuk motor diheulakeun, nganyuk enmek diheulakeun. Atuh budakna teh jadi geng mot. Buuk dibeureum, ceuli dianting, motor dipurutul, cicingna disisijal, bergaul jeung set. Maot nage mengenas, tidak membawa iman dan maot nage bari nongkrong. Maot bari nongeng. Kumaha nguburkeunna narongeng kabeh. Ekah mah keur muludan kajengankeun aya 2 ekah. Nu geus maot ekahan. Ingat kan nu geus maot ekahan. Ada satu orang manusia yang miskin di Yaman. Namanya Uwais Al-Qarni. Sewaktu Nabi masih hidup, Uwais hoyong tepang pisan sareng Nabi. Ngahaja ti Yaman mapah tetepang sareng Nabi. Nabi nuju keluar. Satu saat Nabi bade ngantunkeun alam dunia amanat ka Sayyidina Umar sareng Sayyidina Ali sahabat yang lain. Hei Umar, salamkan dari saya kepada yang namanya Uwais Al-Qarni. Ini orang ada keistimewaan. Dan kamu sekalian minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ada apa di balik Uwais Al-Qarni? Dongkap ditaroskeun ti Yaman. Anu datang ke Madinah kerajaan teu aya namina Uwais Al-Qarni. Saudagar kaya pedagang teu aya namina Uwais Al-Qarni. Ditelusuri teh ka Yaman, aya jalmi nu pang miskina, bumina geus butut. Gajihna tukang ngukus ayeuna ngurus lain onta batur 4 dirham 1 hari. Tapi ieu jalmi disalami oleh Nabi. Ieu Nabi diistimewakeun bab sirah Nabi kastebihan tos katinggal. Hari pek tadi ditelusuri jalmi nolak miskin tapi leket ibadah tarawaka ngantunkeun dui bumi ngurus ibuna nu udur sampai meh ngurus ibuna udur tawara wangka angkat kemana-mana dimandian diibakan pakaianna digentos disuapan dileueutan sampai dipijit dilus-lus kakinya semuanya nembe tos tidur nembe angkat. Iya berkah ngurus ibu, Uwais jadi wali Allah. Mata lamun urang hayang barokah, dagang, tani, kade tong sok ngababukeun inung. Nitipkeun incu ka ninina teu meunang dosa. Osok tara. Maneh berarti. Matak teu maju-maju hirupna teh. Eta sok nitah wae ka inung. Dina kitab Tanbihul Ghafilin sajal manu goreng ka indung bapa dayikul ma'is kahirupan bakal rupak. Karek kumaha urang hirup dalam dunia. Kunaon ieu Indonesia loba cilaka. Loba budak anu durhaka kanu jadi kolot. Wani ngababukeun kolot suntak-sentak kok sampai Kanan, Sa'labah, Kanan rek maot teu bisa ngucapkeun kalimat syahadat. Akibat
goreng kanu jadi kolot. Hese sakaratul maut. Mudah-mudahan budak urang sing saroleh soleha. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Alaika salam, alaika salam, alaika salam, alaika salam alaika salam, alaika salam. Berkahnya doa berjamaah, semoga rezeki barokah, masyarakat rajin ibadah, majlis taklimnya semakin barokah. Habibi ya Rasul Allah Muhammad, angkat tangannya. Bi Abdillah Habibi ya Rasul Allah Muhammad ibn Abdillah. Alaika salam, alaika salam alaika salam, alaika salam alaika salam. alaika salam Tu Gusti nu maha asin, nu teu pernah pilih kasih, mugi nyinglerkeun kafiri, kasedih jalmi muslimin. Habibi ya Rasul Allah Muhammad ibn Abdillah. Habibi ya Rasul Allah Muhammad ibni Abdillah alaika salam, alaika salam alaika salam, alaika salam alaika salam. alaika salam Di mana budak kurang terus 7 tahun pisahkeun kulemna. 10 tahun pisahkeun kulemna, 7 tahun ajarkeun salat. Sur Imam Al-Malibari di mana budak bedegong 7 tahun teu daek salat cepret. Ngan ulah nu ngabahayakeun. Nyepret budak ku halu atuh geger otak. Biasa we kuno alit cepret. Deung turun ku bapana. Tong dihijikeun jeung budak batur. Selapkeun digireun urang. Atuh dihijikeun mah khusus budak wungku Jumatan teh garaneng we. Kuduna diselapkeun ku bapana teh. Gigireunana gitu. Matak disunatan teh meh bisa salat. Lalaki mah disunatan, lamun awewe mah cokel yang dicolok mah. Kemana wae ngomong teh. Oh salah deh ke ngalamun wae atau tong ngalamun mata ke ngaji teh. Keun we isu kumaha isu we nu nagih mah. Aya motor bayareun ceurik sapeuting. Motor-motor dealer bikeun we naon riweuh-riweuh teuing. Tong ngaboga-boga hirup mah. Di depan mata bukan jabatan, bukan harta, tetapi kematian. Cek Imam Ghazali, mutu qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Nu make masker maot, nu make nu sehat, budak leutik, RT, ibu-ibu, ustad oge. Bagian ngurepkeun. Ngan kudu ngarti ari ka ustad teh. Ka kiai ka kasepuhan kudu ngarti nu deukeut teh heula ajengan nu deukeut jeung Ibnu Malik wa fi ikhtiarin la yaji al muttasil idza ta'ata yaji al munfasil. Nu deukeut ajengan deukeut teh heula. Da maot mah moal dikuburkeun kudu jauh. Masih ngece boga duit boga dulur ajengan nu jauh. Anggar dikurepkeun mah kudu deukeut. Ajengan deukeut tahlil bere ku urang teh rokok nu rada alus ieu mah. Jarum coklat deui, jarum coklat deui. Atuh ajengan teh batuk teu eureun-eureun. Pisan hargaan ka ajengan teh. 7 poe beres tahlilan, diberes sarung urut nu maot. Atuh dipake salat subuh teh ngajung jurigan. Hatak di urang mah di ditu di Cimahi sok loba ustad jujur. Astagfirullahaladzim.
Eta ka ustaz jebut jurig gerak. Da di Mekah mah di Mekah. Ajangan teh mahal. Nu adan oge gajina teh miliaran. Ai di urang mah da eueuh hargaan. Nu adan subuh ge aki-aki we nu huntuna tinggal 3. Ngahudangkeun saur ge nu ngorana sarare wae. Komo bulan puasa nih kayaknya. Maksud nama salaur sahur waktos parantos jam 3. Adan awal jam 3 aki-aki eueun udang bangkong we racleng. Subuh nu adan eta, nu imam eta aya duaan make iteuk 3 berus kana balong. Aki-aki panasaran adan deui jam 10 borang. Maklum sok rada pohoan da can sarapan. Ingetna Allah tengah-tengah teh eureun. Allahu somad. Sakampung datang kabeh. RW mau bedog. Reki ai aki gelo adan we kieu. Cek aki-aki teh maneh nu garelo mah sia. Aing adan subuh sia teh datang hari aing keur latihan datang. Tah matak oge kitu. Rek buka puasa. Nu dagoan di Mekah mah da. Sajam sama me adan teh geus pinuh masjid teh. Di urang mah eta we ributna teh bulan puasa teh. Amun rek adan maghrib ti jam 4 keneh geus nyeun kolek dikucek ku sakeluarga. Balikeun ka kanan, balikeun ka kiri, diputer-puter ku tujuan. Dugi ka kolek cau teh bubuk ece. Nu dagoan eta adan maghrib jam 5 pan ngagebret hujan angin di Majalengka. Poek tah. Ayo nu pupujian di masjid teh, di sholawatan disangkana adan. Padahal mah sholawatan. Allahumma syo eta kolak geus kana bibir diutakkeun deui disangkana adan padahal sholawatan. Jadi urang otakna teh pitayeun we ting kumaha mapil butun we nu dipikirkeun teh beuteung we. Mata salaki teh dibere corona teh pamajikan mah gemrot teh jiga setung. Terus dimikirkeun ayeuna kesehatan salaki. Jadi jelema kabeh oge sombong ku dedegan, sombong ku ilmu, sombong ku harta. Padahal otak urang teh loba kasieun teh lain sieun ku Allah, tapi loba sieun ku makhluk. Sieun teh boga be tuh. So, sieun teu bisa dah tuh. Sabab acuan otak urang cek akal urang lamun urang teu dahar pasti leuleus. Jungjunan hampir 2 sasih tetuang. Tapi hidup paminuju calik-calik aya kurang rasae tara paraosan. Angkat khawat ka gua sur, angkat ka gua hiro, holwat anjeuna. Tetuang 2 sasi. Hari urang, acuana teh kudu aya nu asup we. Jeung lamun seubuh teh bakal cager. Padahal kolesterol, perkara itu teh tina tuangeun. Vertigo. Geus mikirna teh dahar we mata geus di beuteung seubuh kaluar. Beuteung seueuh kaluar. Nanti jelema asya mah khasyitu ala ummati. Nu dipikasieun ku Kanjeng Nabi teh loba makan, loba sare, kasal, dhaful yakin. Loba tuangna, loba sarena. Loba sarena males. Lamun males dhaful yakin, apes kayakinan. Hayangna ngeunahan terus. Tok budak ayeuna tingali ku ece. Jungjunan mah tiap Senin Kemis saum. Ya mut karena kelahiranna saum. Mata kurang bedak salaki hayang maju. Ece puasa, salaki ngadua.
Aja ngadua, salaki usaha. Gitu. Hayang maju teh. Bantuan salaki teh ku ngadua jeung puasa. Tirakatan salaki teh. Lain amek-amekan. Gadah bangkrut. Geus lah, geus 17 tahun aing rumah tangga jeung maneh. Oh, pisan kemajuan. Cuk salakina teh. Sok sia yang maju ku aing di rodaan. Geus eueuh we. Sopan-sopan teh ka salaki teh. Salakina datang, "Mah, ada mau kopi." Ngokot deh sorangan. Dispenser nyolok, kopi aya. Eta ka salaki kosna naonan. Ai keur bobogohan, awas ti kotok. Sagarupa ge aduh ai keur ayeuna bobogohan mah. Ari geus nikah eueuh we kasopanan teh. Masya Allah. Matak pantes. Lingkunganna kasar, lingkungannya kurang baik, di asyiah, goreng lingkunganna, budakna bakal goreng. Man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum. Budak mah bersih kumaha gaul. Gitu. Ulah sok sacokot-cokotna lamun lain cokoteun. Ulah sok sacarios-cariosna lamun lain carioseun. Tah nu hamil kade. Tiker hamil teh kudu naon? Kudu apik. Bari nyepeng ieu teh ngadua, bari maca waqiah idza waqa'atil waqiah. Surat Ar-Rahman, Allamal Quran wa allamahul bayan. Kitu dibacakeun surat Maryam, surat Yunus, surat Yusuf. Kitu. Lain ieu mah bari karek 4 bulan teh terus we nonton sinetron Jin dan Jun. Atuh budakna teh lahir teh jadi jin cuk. Gitu. Jadi hayang budak soleh teh tikeun dikandung keneh. Lain geus SMP, geus SMA, budak ayeuna mah SD oge geus main YouTube. Hayang ayeuna budak bager teh hayang anteng ngahaja ku indungna teh dipangmelikeun kuota. Cenah teh YouTube, da indungna rek teleponan rek WA-an. Aya nu kitu. Heeh, maneh berarti. Allah hayang soleh teh kade. Naon anu sunat? Anu ngajadikeun wajib keur umat Islam tina min sunanil mursalin, tina sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Hiji nu wajib ma la yatimu hukmal wajib, tiap-tiap nu ngadorong kana wajib hukumna wajib. Naon? Hiji disunatan. Keur umat Islam mah disunatan teh kudu. Sebab eta teh ngawaris kana kuat, lamun teu disunatan babari impoten. Impoten teh nyata lemah syahwat. Amun awewe kudu digusar. Sebab awewe lamun teu digusar gede nafsu. Di Amerika awewe hiji teu cukup ku lalaki 40. Sebab teu digusar. Jadi jawerna teu disintrek. Ieu teh ngaji fikih. Matak di abdi mah sok aya hitanan masar, gusaran masal. Bisi aya baheula ibu-ibu nini can pernah digusar. Abdi narima pendaftaran cokel menyokel di pesantren. Nya anu nyokel nama dokter. Lain kuring. Teu hayang teuing aing nyokel nini. Kuriak pilek saumur-umur. Gitu aja. Jadi libido awewe mah akalna hiji, nafsuna salapan. Salaki, lalaki akalna salapan, nafsuna hiji. Matak pamimpin mah kuduna lalaki. Ulah ku awewe sok babari kiih. Tina sabulan teh eureun pan saminggu. Gitu. Sapinter-pinterna awewe moal bisa ngaluhuran nu jadi lala. Sebab al-mar'atu par'un minar rijal. Matak disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Awewe teh sabagian tina tulang rusukna laki. Kan awewe mah bengkok. Lalaki bakal eleh dina ngomong mah. Coba lalaki bibirna hiji awewe 2. Naon seri?
Takara kapikir umurnya. Tuh, 2 min sunanil mursalin teh nyabutan bulu. Ya naon tukang son kemana meniwai ngomong teh. Heeh, tah eta. Dina jubad tingali ku ajengan mah pasti di dieu mah seur kiai serajengan. Nu sunat teh tanya nyabutan bulu kelek. Cabut. Eueuh, kup arit gitu. Cenah posat abi mah eueuhan, antep sia teh eueuhan mah pira kudu kulit disisit. Make reksona kelek teh. Bebe harum sari. Eueuh apu ka dieukeun. Bisi keur marhaba paringsan kabeh jelema teh. Pokok mandi osok tapi bau. Sunat make sesengitan jalmi mah. Komo rek marhaba mah. Urang hoyong temak penak jeung Rasul teh kudu sareungit. Lain kudu baju alus. Tapi kudu sareungit. Ngan make sesengitan awewe ulah keur batur. Kudu keur salaki. Ieu mah rek ka pasar teh. Karomeheun diminyakan. Atau terjadi perpecahan antara suku yaitu roromeheun. Da eta eueuh salah arti. Makena naon teh keur salaki. Lain keur batur. Lamun salaki beger, geus we sinanyan. Sinanyantri deui nu bener. Nah, sinanyandung. Oh, ceuk di candung begung. Tuh. Muka 3 sunat. Nyabutan bulu i. Tah. Cabut lamun tek ku gunting. Ulah ieu mah antara bulu jeung korong teh dengan ada rungkuk di dieu. Lain geuleuh-geuleuh. Lah emang kitu ceuk pikirna. Ai maneh osok aya nu nerangkeun kieu tah. Heeh, matak oke kutara. Matak urang terangkeun. Tong dicabut, gun. Gunting leutik ulah gunting paranti pager. Beak jeung irung-irungna. Terus deui sunat naon nu kaopat? Sunat ngarapikeun halis. Lain dikurut. Rapihkeun halis teh sing rapih. Campernik komo dikurut muang di wah. Mah balik yang jadi hileud. Awewe mah kudu rapih, lalaki ge sami. Sunat pameget ngukut jangot ngarapihkeun kumis. Tah sakieu cukup. Sebab dicium kuno kumisan 3 bulan karasa keneh. Ibu pernah dicium kuno kumisan? Mangga cobian ku hansip. Hayang ku urang dayang teuing anya. Tuh gitu. Ciga heureuy ieu teh ngaji teh. Tapi fikih meh ngarti. Terus nu teu meunang teh kumis ka dieu teuing. Pernah disuguhan bandrek nyangsang kalapa dina kumis. Tah teu meunang bapak-bapak. Mata kumis teh kudu didayung. Dirapihkeun. Gitu. Terus naon deui nu sunat teh? Nu sunat teh nyabutan bulu bang balung. Naon bohok Ini tukang sontek kieu-kieu teuing ya. Ieu mah cingora ti keur umur 15 tahun dugi ka aki-aki teu dikurut-kurut. Ceuk dina hadis sahih dina Bukhari, tempat ngagugulantunganna setan teh dina bulu-bulu anu aya di sensitif urang. Eta teh sok ngawaris kana males. Lamun pameget dirapihkeun rek isuk tah isuk-isuk rek Jumatan teh dirapihkeun di rebonding halus atanapi dikepang ieu mah ibu-ibu ti parawan dugikeun ka 60 tahun teu dikurut-kurut. Masya Allah eta ieu teh naon guha teh kieu.
teu alus. Menang cenah Kang direka-reka pek. Ai keur salaki mah. Bisi kumaha eueuh we di kumaha-kumaha ge. Nu penting dirapihkeun. Tarik di mohe kos maneh kitu teh naon. Dibotakan pek teh naon. Ulah naon? Ulah sampaikeun ka naon istilahna teu puguh arah. Pajuriwat we. Teu pararuguh. Dugikeun ka jelema teh neang cai teh eueuh ka mana? Jalan teh riweuh. Gitu. Modet kamari tukang son dibere corona eueuh nu mesen-mesen acan. Ustad ge sarua. Bere corona teh eueuh nu ngonang. Ustad teh saredih masalah marasang status. Ari abdi henteu da boga santri, aya 1000 santri teh 1200 jeung nu garelo. Pan aya nu gelo ge di abdi mah diurus. Alhamdulillah cara geur deui. Bisa ece gelo gratis. Nah, ai boga santri mah jeung santri we ngaji we terus. Justru atohna naon ku ayeuna corona teu loba teuing acara kaluar. Alhamdulillah. Tapi pibados mah sok aya ngaji virtual di Polda Jabar. Sebulan sekali ngisi polisi wungkul TNI di Armet 4 virtual nganggo naon? Ngopi media Zoom. Ngaji we terus biasa. Ai budak ayeuna di kudu sakola henteu aturan ribu barodo budak teh. Karek dibere 2 bulan nyari panon sagrede kieu panon teh. Sakola teh begug, panon bolor. Nah iya, jadi Indonesia ini Masya Allah nyuhunkeun ka Allah we sing direruskeun hatena ku Allah. Tong nyalahkeun pamarentah, tong nyalahkeun sasaha. Geun we antepkeun nu mana nu bener, nu zalim bakal dibinasakeun ku Allah. Yang sababna Masya Allah segala rupa ayeuna jadi naon? Jadi omongan, jadi ayeuna ribut. Giwati man sakata naja sajal manu jempe bakal salamet. Ya tah eta perkara nu leutik sing jadi wasilah ibadah teu sapira tapi urang teh meunang ganja ajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba gede-gede. Cung saha nu hayang hadiah? Hadiahna kalender SD, SMP, SMK dan STAI. STAI itu perguruan tinggi S1 di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Jadi SMP, STAI anu yatim piatu mah gratis kuliahna ge. Teu kada bayar. Sarang ieu kaos gambar abdi. Aya kata-kata kunci kesuksesan adalah yang bermanfaat, maka perbanyaklah meminta kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya gambar abdi, gambar foto plus nuju kapungkur sareng Al-Habsi. Sareng cai doa, sareng minyak bisa ngarobah nasib nini-nini jadi parawan deui. Cung saan hoyong ngacung. Aki-aki nu teu boga salaki eta pamajikan. Aya teu abah-abah nu teu garadu bojo ngacung. Nu teu garadu bojo bapak-bapak ngacung. Serius. Atanapi ini nu teu boga salaki ngacung. Aya. Mak. Tong nunutan atuh. Dia menang hadiah 50.000 si Maeta. Sok ka dieu duaan buru. Duaan berarti 100.000. Duaan aya ka dieu eta nu nunutan dia. Ayo ka dieu. Kunaon make jeung muh? Rek dibere sedekah mulut jadi boga jimat. Jadi duit geus sebenang ngadoaan sok jadi jimat. Oh ka dieu. Tebu buru engakeun. Tong nang ujar di dinya cigar balango balanya eta dagang bala-bala wae nang ujar. Aya. Ya sok. Dia. Gotong. Oh si Mayu.
Oh, ka dieu. Tuh aya tuh menang si Maria. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Sing tarik salatullah Salamullah ala yasin Habibillah Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu Mulia Muhammad jenengan Arab Quraisy bangsana salatullah salamullah ala taha kursi dua kursi itu salatullah salamullah ala yasin ala yasin lah dia seorang hiji lah dia mana dia tong pabelit yang sarung atuh jadi dia hiji kalah ka didinya ka dia mah ngalih ka dia ngalih ka dia sia ku ini buka ka duduk pinah di bere nunggunaheun sekali itu pinah bere nunggunaheun kalah pinah ka juru mana duit artosna ka dikeun ya kanggo meser beas ya. Sa, ibu nami? Inah. Inah. Ibu? Uut. Uut. Uut perpanata hari. Uut uun. 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 Teh uut. Eta tong tunggu teuing. Hayang ditotok kumaha eta? Ya. Aya kene suami teu? Kan? Suami aya kene? Gaya. Geus maot. Nuhun. Terus nikah deui moal. Alim ah. Atuh sanu hayangeun da geus kolot. Mah gaduh kene suami. Henteu. Oh, terus sabaraha tahun jadi rana? Rek nikah deui moal. Hah? Ieu, meh nikah deui, ieu mandikeun. Ya. Isuk teh loba nu ngalamar, nu ngagemrong ya. Cai doa ieu mah. Arti tahfidz macana ge eta 30 juz dibacaan jeung sholawat. Ieu mah kanggo landong sagara rupi namanya. Pamain jadi waos dioleskeun kana waos. Insyaallah 3 menit teh muruluk sadayana. Pami ngawarung mah 8 dinteneun, ka 8 dintenna bangkrut jeung warung-warungna. Mak kunaon jadi tuhur nya bakan ieu. Tong tunggu teuing. Kunaon tunggu wae nya. Oh. Ai kana duit teu isi dari tunggu isi. Hiji Nabi Muhammad lahirna di kota Di kota. Di kota. kota Kota. di mana lahirna di Kota. kota naon? Ke bumi. Di mana? Di mana? Di Sukabumi. Oh di Sukabumi. Astagfirullahaladzim. Aya Kangjeng Nabi lahir di Sukabumi. Mak dilahirkan di mana mak? Mak lahir di mana? Kupurungkutan. Di mana lahir? Sukabumi. Astagfirullahaladzim. Lahir di Sukabumi. Lahir mak di mana? Di Sukabumi. Sukabumi. Nabi Muhammad mah lahir nate di Mekah, di makam genana di mana? Di makam genek di mana? Marek di Mekah jauh-jauh teuing atuh. Di mana? Bumi. Oh yang di bumi di makam genana. Nalhur kenteng sih. Lahir Nabi di Mekah, dimakamkeun di Madinah. Madinah lahirna poe
Poe Rebo, astagfirullahaladzim. Nya lahir Nabi poe Rebo teh. Poe Senin. Ya si Ece ngaguruna ti mana baheulana nya. Lahirna teh 12 tahun 12 Agustus, astagfirullahaladzim. 12 Robiul Awal, ini Agustusan ini teh. Nah, lahirna teh malam tahun malam teh apa tahun teh apal. Tahun naon? Tahun enggak? Ganjil mohon. Tahun gajah jadi tahun ganjil sih. Terakhir, ya kaset setel di rumah, dina YouTube mah kudu aya kuota. Aya perantinya telna. Eueuh mah na panci we teu nanaon. Tong itu ngulup heui itu. Ayo upami seueur bangsat ditempelna di panto hareup. Insyaallah bangsa teh balik deui sabab di imah mana paling ngeunana. Kami loba beurit mah di dapurnya hitung-hitung ngukut berit berkah atuh tingali ieu foto jelema foto beurit astagfirullahaladzim. Ustad disebut beurit ka kuwaraningan lu loba beurit teh kudu ngukut cing Ustad ieu malin ucing. Astagfirullahaladzim, kita foto jelema disebut ucing gerak. Yo geus turun. Si asup angin bere eta tah. Naon bisi reuwas bere susu hiji awang. Alhamdulillahirabbil kurang marhaba meh barokah ngaradeg sadayana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Anu bade sodako siapkan artosna. Salawatullah alaihi. Du Gusti nu maha mulia, nu teu padana, mugi Gusti ngampura abdillah mokot kudosa. Ya Nabi salam, ya Rasulullah, ya Rasulullah salam, ya Habib salam. Ehonya diangkat. Salawatullah alaika. Gusti seueurkeun rizki Amin. berkana maulid Nabi sing tabih tina balai sing dampir nya rizki. Ya Nabi salam Alaika. ya Rasul salam alaika, ya Habib
تتبعها الكرامة احصرنا بها في عبادك الصالحين بلطف وعافية وسلامة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, mugi ngaistiqomahkeun ibadah abdi sadaya. Allahumma ja'alna auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ku barokahna ieu pangaosan putra putri abdi sing jadi ahli ilmu ahli amal. Abdi sadaya salamat dunia akhirat. Masalah dunia, masalah kehidupan mugi sadayana kabingung sadaya dihilangkeun ku berkahna junjunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqdina hajatina. As'alullahal azim wa rabbul arsil azim ayyasbiya min jami'in nas. Mugi sadaya disehatkeun lahir batin. Al-Fatihah. Coba sedekah Bang. Album lu baru. Nama kecek. Judulnya Sholawat Jawa Barat Juara Lahir Batin. Eta sodakoh kalender sami sareng nyodakohkeun gedong di surga. Sebab di anggo kanggo yatim piatu duafa sareng pembangunan pondok. Ayeuna 1000 teh langkung tos pinuh, ayeuna ngadamel deui pondokna. Terus aya cabang di Subang, terus aya tanahna di Ciamis, terus aya tanahna kantun ngabangun. Jadi aya sodakoh eta teh anu dikurilingkeun ku santri sing jadi urang sodakoh 30.000, kalender kaset 20.000 sing jadi gedong di surga. Ya sholawat judulna Sholawat Jawa Barat Juara Lahir Batin. Subscribe-na dina YouTube Rodotul Ulum. Pesantren Rodotul Ulum. Insyaallah mudah-mudahan sing manfaat maslahat dunia akhirat. Sakitu nu kepiatur biri kirang tata titi duduga sareng prayogana. Mudah-mudahannya taya sholawatna mudah-mudahan budak urang teh sing jadi ahli sholawat nu bisa nyalametkeun dunia akhirat. Hatur nuhun wallahu yakdi bi hibati wa bi rahli wa lahu bi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat sing barokah. Jawa Barat kita berkah dan juara. Jawa Barat kita berkah dan juara. Pembangunan neraka beragam bidangnya. Pembangunan neraka beragam bidangnya. Warga sejahtera, makmur dan sentosa. Warga sejahtera, makmur dan sentosa. Bahu membahu kerja bersama.